Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murid-murid kelas hiji kumaha kabarna? Mugia dipasihan kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sate acan ngawitan pembelajaran ayeuna hayu urang ucapkeun basmalah babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak tos siap diajarna? Lamun siap, mangga dikeluarkan buku bahasa Sundanya nya. Sok mangga ayeuna buku bahasa Sundana dibuka halaman 43. Nah, di dieu urang bade diajar ngunikeun kecap. Ayeuna ibu ucapkeun sekali, hideuk ucapkeun ulang sing jelasnya. Di dieu aya huruf e, urang bade diajar maca huruf e nya. Ayeuna ibu bacakeun. Oke, ku hideuk diikuti atau diulang yang jelas. Bacanya ke samping ya. Kita mulai. Ewe, emer, ender, entep, leur, seueur, keem, leet, berem, seket, keyep, perem, penten, gentel, benter, lempeh. Ayeuna sok mangga buku bahasa Sundana dilanjutkeun buka ke halaman 44. Ayeuna urang bade diajar maca huruf eng. Sok ku hideuk ulangi bacana sing jelasnya. Angin, langit, suung, teang, reungit, kawung, munding, benteng, engang, bangkong, bingkeung, bangbung, kalangkang, balingbing, cangkaleng, barangbang. Nah, eta ngeunaan bacaan huruf eng. Mugia hideuk bisa mengikutinya dengan jelas ya. Selanjutnya urang bade diajar nyusun jeung nyaritakeun gambar, menyusun dan menceritakan gambar. Ninggal di dieu aya 4 gambar anu nyaritakeun Oki jeung Tisna. Eta gambar teh teu acan nyusun, pek ayeuna urang susun teras caritakeun gambarna nya. Nah, anu kahiji kira-kira gambaran mana? Iya, betul. Gambarna nyaeta Oki nuju main game. Ari tos main game teh dirasa-rasa teu rame mun sorangan atau nyalira. Ah, tos weh Oki nelpon Tisna. Nah, jadi gambar yang pertama itu yang Oki sedang bermain game dan selesai bermain game ternyata kalau main game sendiri itu tidak mengasihkan. Nah, akhirnya Oki pun menelepon Tisna. Lanjut gambar kedua nyaeta Tisna. Gambar kedua nyaeta Tisna yang sedang makan di meja makan sambil menjawab telepon dari Oki. Kata Oki, Tisna nuju di mana? Nuju di bumi, abdi nuju tuang. Oh, urang main game atuh yuk. Hayu, tapi sekedapnya abdi tuang heula. Nya mangga ku abdi diantos, saur Oki. Nah, lanjut ke gambar katilu mana? Nah, gambar Oki sudah sampai di rumah. Gambar Tisna sudah sampai di rumah Oki dan disambut oleh Oki. Nah, nih ceritanya seperti ini yang gambar ketiga. Teras Tisna datang ke bumi Oki. Tuh disambut di lawang panto. Lanjut gambar nu terakhirnya eta Oki jeung Tisna main game sasarengan. Nah, kitu carana nyusun sareng nyaritakeun gambar. Mugia hideuk bisa memahaminya ya.
Nah, ayeuna mangga anak-anak buku basa Sundana dilanjutkeun buka ka halaman 40 genep ngeunaan molahkeun paguneman. Bu, paguneman teh naon sih Bu? Nya, paguneman teh nyaeta percakapan. Nah, di dieu aya paguneman nun judulna miluan senam. Sok ku hideuk dangukeun nya bade ku ibu bacakeun. Yanti, hayu urang miluan senam, ayo kita ikutan senam, kata Sinta. Di mana ari tempat senamna? Di mana kalau tempat senamnya? Kata Yanti, di buruan kantor kecamatan, di halaman kantor kecamatan. Kata Sinta, ari budak menang miluan gitu. Kalau anak-anak memang boleh ikutan, kata Yanti. Atuh puguh wae menang mah. Kata Yanti, tentu saja boleh dong untuk ikutan. Terus kata Sinta, hayu atuh bisi beakeun tempat, ayo takut kehabisan tempat, kata Yanti. Tapi kudu bebeja heula ka emak. Tapi harus pamitan terlebih dahulu ke ibu, kata Sinta. Apan arek bebeja heula ieu oge, kan ini juga mau berpamitan terlebih dahulu juga. Nah, eta contoh pagunemannya atau percakapan. Nah, anak-anak nu terakhir urang bade belajar ngalengkapan kalimat atau melengkapi kalimat. Sok dibuka bukuna halaman 47. Nah, di dieu hidup bade ngisian ngalengkapan kalimat. Ibu contohkeun nya nomor hiji. Aya kata jujur. Nah, di dia kalimahna terus aya titik-titik. Nah, titik-titik ieu engke ku hidup jawabnya. Jalma titik-titik bakal dipercaya. Nah, carana mudah supaya gampang kalian. Tadi yang di atas itu kata apa? Jujur ya. Nah, berarti kalian tinggal pindahkan saja jujur, kata jujur ini ke titik-titiknya atau ke garisnya ya. Berarti jawabannya jalma jujur bakal dipercaya. Nah, seperti itu contohnya. Nanti nomor 2 nepi ke nomor 10 di halaman 48. Sok ku hidup jawab seperti contoh nomor hijinya. Hatur nuhun. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.